Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngajengkeun deui ngalogat kailani ayeuna bab katilu rubai majid. Bab katilu rubai majid. Ya lah blogananya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu ari bab anu katilu. Bab anu katilu eta babul illali bab illal bitasydidil lamil ula kalawan tasdid lam anu kahiji illal anggota tasdid lam anu kahiji. Wa qaidatuhu sareng ari kaidahna eta bab illal pinakli dina mindahkeun ilaihi kana bab illal eta antazidayan anjeun nambahkeun bi awalihi di awalna sulas rubai mujarradnya pa'lala alhamzata kana hamzah nambahkeun hamzah wa antukarrira jeung anjeun ngulang-ulang lamahu kana lamna pa'lala asaniya ta anu kadua waktu digima sareng anjeun ngaidgomkeun eta lam anu kadua kana lam anu kadua teh takulu anjeun ngucapkeun fi fa'lala dina wajan fa'lala if alalla kana wajan if alalla bi ziyadatil hamzati ku nambahan huruf hamzah atau ku nambahkeun huruf hamzah bi awalihi di awalna di awal fa'lala tambahan hamzah wa takriril lami jeung ulang-ulang huruf lam asaniyatinu kadua ma'al idghami disarengan idgham wa huwa ari eta wajan if'alala bisukunil fa'i ku sukun huruf fa atau sukun fa fi'il wa fathil aini jeung ku hakat fathah ain fi'ilna walamil ula jeung lam anu kahiji mukhafafan halna ditakhfif walamis tsani sareng lam kadua musyaddadatan halna ditasdidan kama taqulu seperti perkara anu taqulu anjeun ngucapkeun fi nahwi qasyara dina contoh qasyara iksya'arra kana lafaz iksya'arra ucapkeun kana lafaz iksya'arra biziyadatil hamzati kun nambahan huruf hamzah fi awalihi di awalna wa ziyadati ihdai ra'aini jeung nambahan salah sahiji dua ra tadi ma'al idghami disarengan idgham takulu anjeun ngucapkeun iksya'arra jilduhu
lafad iksya'ara jilduhu idza akhadathu ka sya'rirah. Lamun eta si kulit teh kakenaan ku ngadeg-deg ageter. Wa huwa sareng ari lafad iksya'ara eta fi'lu madin fi'il madi ala wazni alalla dumasarkan wajan if'alalla. Yaksya'iru ari lafad yaksya'iru eta mudhari'uhu fi'il mudharina ala wazni yaf'alillu dumasarkan wajan yaf'alillu. Iksyararan ari lafad iksyararan eta masdaruhu masdarna ala wazni if'illalan dumasarkan wajan if'illalan wa asluhu if'illalan asal nama lafad nate if'illalan asal nama kieu nya asal lam natilu asal kitu if'illalan jadi dia nganggo tasdid di lam nanti tadi lam nu ieu teh nganggo tasdid di dinya asal nama kieu asal namanya ya asal nama siga kieu nah asalna kitu if'illalan bisalah silamatin ku tilu lam fa udgimatil ula maka diidghamkeun anu kahiji pisan yati kanu kadua limisla ini alasan nama karena samisal. Ada samisal teh huruf anu sami makhraj sami sifat disebut teh mislain. Maka di ilmu tajwid aya disebut idgham mislain atau idgham mutamasil. Fasara maka jadi if'illalan. Wa yusama sareng dinamian hada ieu teh babal if'ilali dinamiana teh bab if'ilal sebab masdarna nuduhkeun kana atau masdarna teh if'ilal maka disebut teh bab if'ilal. Terus kayaknya klik di klik Fajami'u abwabil fi'li maka ari sakabeh bab-bab fi'il eta alama dukira saya tanya alama dukira alama dumasar kana perkara dukira nu disebutkeun fi hadal kitab dina kitab ieu eta salah satu wa isyruna baban aya 23 bab. Jadi bab fi'il bab tasrifannya numutkeun kitab kailani mah aya 23 bab. Kama seperti perkara samita anjeun tos ngadangu tafsilaha kana rincianana eta 23 bab. Wa idza syi'ta lamun anjeun kongang lamun anjeun bade ma'rifata auzanil kalimati nguningakeun kana wajan-wajan setiap lafad atau wajan-wajan kata wa aksamiha sareng bagian-bagianana fa'alaika maka anjeun wajib bima'rifatil abwab ngama'rifatkeun nguningakeun kana bab-bab nu 23 tadi wa qawaidiha jeung kana kaidah-kaidahna anu 23 bab ala wajhil madkuri dumasar kana bentuk nu tos disebutkeun ya. 23 bab dari rincianana sulasi mujarrad aya 6 bab ya, patah domah patah kasroh patah kasroh patah kasroh domah kata sulasi mujarrad. Terus rubai mujarrad dengan sabab fa'lala fa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Terus ayeuna sulasi majid teh sadayana 13 bab. Nah, bab kahiji atau disebut warna kahiji anu panambahna sahuruf eta aya 3 bab. Anu panambahna 2 huruf aya 5 bab, anu panambahna 3 huruf aya 5 bab jadi 13 ditambah tadi genep jeung hiji jadi 20. Nah rubai majid fi
eta aya 3 bab dadinya. Ruba imajin fi mah tafa'lala anu panambahna sahuruf nu panambahna 2 aya 2 bab. If'an lala sareng if'alalla. Nah mun sakitu 23 bab rincianna mah gampang lah ngapalkeun nama. Nah kitu heula lah kayak orang teraskeun deui ngalogatna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar.